Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah mitra-mitra kaum dangu sadayana urang masih kena tiasa batebang dangu deui tiasa sesarangan deui soksana semung dicoban tarang. Alhamdulillah dina dinten ayeuna urang medar deui hanca dongeng anu enggal dina jejerna si Kamileung. Mitra suratnya kolong deui kana waktu dalaah. Para mitra kaum dangu sadayana. Bah eot anu ngajelaskeun ka si Kamileung. Tetela gening Bah Eot teh mangrupakeun hiji jawara anu kahot. Ngaran Kisarade dina waktu harita anu duka sabaraha puluh tahun ka tukang anu keur masih ngorak. Tetela ngaran Kisarade teh nu kacida pisan dikenal. Bah Eot nepikakeun malih warni ngan hanyakalna Bah Eot teh bisa balik deui kana asalna nyatana Kisarade. Mantukna ayeuna jadi ngaran Bah Eot anu tetep renggenek di hiji pitempatan. Oh gitu jadi abah teh nya. Tapi datuna naon bah. Dah gitu weh. Emang teu naon ke dewek. Dewek ayeuna boga tujuan lain euy. Tujuan naon bah? Mantak dewek kamari peuting nitah cicing kailaing kasebutkeun tapa brata anu lila satengah peuting dia taguha dewek hayang nyaho hayang nyoba kemampuan ilaing. Terus kumaha kemampuan wing bah? Nu tetela sanajan si laing kurang ajar durbaong haram jadah tukang bangsat. Apaan titahan abah ngabangsat mah? Anger we sia tukang ngabangsat. Tetela ilaing hebat euy. Dewek percaya ilaing dina peuting ayeuna bakal mampu narima ilmu sakabehna di dewek. Moal disesakeun di dewek. Ilmu naon teh bahaya ilmu terlalu eueuh. Ilmu ti abah mangrupakeun ilmu kasakten, ilmu buhun. Warisan guru abah anu memang make na ilmu buhun deh. Tapi aing tangtuna samemeh nurunkeun ilmu rek ngapapadonan ka ilaing Kamileung. Papadonan kumaha bah? Ilmu dewek mangrupakeun ilmu buhun. Ieu ilmu teh teu meunang dipake sembarangan. Pate teu meunang dipake ngageplak jalma teu puguh-puguh. Ilmu teh inti nama kudu dipake tulung tinulungan, nulung kanu butuh, nalang kanu susah euy. Lain hartina ilaing kudu mere duit da teu moal gablag geus ilaing mah. Yang intina ilaing kudu nutur, kudu nulungan jalma-jalma anu keur meunang katunggaraan alatan diganggu ku jalma-jalma anu memang kurang ajar. Nalang kana kasagalana kasusah eta jalma anu geus diranyah tulungan ku ilaing, bantuan ku ilaing. Supaya masalah maranehanana beres-beres boh di hiji tempat boh di hiji kampung. Tapi kapan di kampung di dieu man araraman bah? Tangtu ilaing moal cicing wae di hiji tempat euy. Saenggeus ilaing meunang ilmu ti dewek yakin ilaing bakal hayang ka mana wae. Sabab ngaran ilmu lamun teu amalkeun bakal malines kana dirina sorangan. Keur naon gablek ilmu tapi teu dimanfaatkeun. Arti kuwi lain. Oh, kaharti bah. Kumaha urusan mau klauk atuh? Masalah mau klauk ulah dieureunnan, tapi hiji we. Sabab eta nu dipauk teh harta dewek euy. Sabenerna lain hartana si Damar. Si Damar bisana beunghar nu tadi teh geus diomongkeun ku dewek, bisana loba harta bru di juru bro di panto ngagunakeun harta dewek anu hartina
eta sakabehanana harta dewek deuleun. Atuh nyamun gitu mah. Tapi oma setiap ilaing maok kajunting eta harta dewek ulah katemong ku manusia, ulah kanyahoan dina kanyahoan oge ilaing kudu mabur euy. Sanajan eta nganyahoankeun teh mampu kurang ditalukeun. Ameh naon teh bah? Ameh ngariweuhkeun ka si Damar. Si Damar ameh mikir hartana kunaon make deung paokan wae. Bah, benar gitu mah tapi nya. Duh, sanajan aki-aki rada gelo tapi cerdas otak mah. Iya anu gelo mah sia bangsat coba. Apaan tidak abah? Da aing mah teu leumpang sia anu maokna berarti sia anu bangsatna. Aing mah ditana abah. Nita unggul lamun sia embung. Engke marek embung. Lamun embung ku aing dipiteskeun dahulu. Nya. Migeus sia. Ayeuna mah urang init deui euy. Init ka mana bah? Urang ka tempat nu kamari teh euy. Mungpeung ayeuna waktuna geus sore. Ilaing bakal digemleng ku aing dina leuwih dina tapi tempatan. Sapeuting ayeuna ilaing bakal digemleng ku aing. Aing nu bakal nurunkeun ilmu kaya ilaing euy. Sanggup? Ira uing teu sanggup. Hade. Curelat. Bah eot harita ngacurelat. Atuh puguh we si Kamileung anu keur seuri babarakatakan harita langsung balem. Langsung cengkatkan curelat di harita si Kamileung oge nuturkeun ka bah eot anu ngacereot leuwih ti heula. Duanana dua jawara anu ting kolebat harita dina kaayaan peuting. Lamun aya teh mah jelema anu nyaksian dina waktu harita geus tangtu dianggapna dedemit atawa jurig jariah. Tekung silila bah eot harita geus nangtung dina batu. Celek. Si Kamileung oge langsung harita nangtung di hareupeun bah eot. Buka baju ilaing euy. Kunaon make jeung dibuka sagala kabeh ditaranyang bah? Ulah sia teh. Baju hungkul. Ameh babari aing ngasupan aji kemampuan ti aing yo, aji kasakten ku aing dina waktu ayeuna diturunkeun deuleu. Ayeuna bah? Urang ngajar sia. Ayeuna sia kasebelan. Sanggeus puguh kitu si Kamileung harita muka baju nalung dialungkeun teuing ka mana. Jang hareup ka tukang sia. Deukeukeun kana tongong aing, kana awak aing deuleun. Kieu bah. Sanggeus si Kamileung harita yang hareup atarapi mali ka tukang. Bah eot nu langsung ngawatek kakuatanana. Seor angin anu kacida gede nana keranan harita. Nyeor tatangkalan anu deukeut harita ting pelenot. Di langit dak dumadak ampkeub nu tadina padahal katingali bulan manikot netral jelas na keranan. Dak debadak harita katutupan ku mega. Leungeun bah eot harita ngageter. Plak. Leungeun bah eot harita nempel dina tonggongna si Kamileung. Karasana ku si Kamileung harita awakna siga anu sing sireumeun. Aduh, bah. Alah. Montong loba omong sia Kamileung haram jadah. Cik bah eot harita bari terus musatkeun kakuatanana, transfer tenaga tur aji kasaktena kana awakna si Kamileung. Gila si Kamileung harita liat ibarat anu mani we. Awakna pinuh ku kesang. Si Kamileung anehna teu bisa ngejat. Sanajan manehanana mampu ibaratna lamun ngejat. Si Kamileung kuat lantaran si Kamileung anu memang hayang ngabogaan aji kasakten anu diturunkeun ku bah eot nu antukna dina waktu harita dina waktu anu singkat. Si Kamileung anu awakna lir ibarat berat sanajan kumaha oge. Renghap bah eot harita ngarenghap nu saterusna bah eot tiuk. Aduh alah ini aing geleuleus ieu bar. Ngeus ngan bah.
Minggeus. Tapi aing lebih kaleuleus gaya. Detela tanaga ilaing leuwih hebat tibatan aing euy. Apaan uing mah ngorakeun atuh bah apa mah geus aki-aki. Aing di rumah geus aki-aki geus beakeun tanaga euy. Kamileung, Naon bah? ilaing ayeuna ngagajeng ka eta leuwih euy. Cobaan kekuatan ilaing dina eta leuwih. Emang kekuatan naon atuh bah euy nu kade asupkeun ka uing teh? Ulah loba omong sia bangsat. Ieu na bah. Waduh, kurang ngajar ieu. Bah Eot harita cengkat. Curelat. Bah Eot ngacurelat harita awak nerek nubruk ka si Kamileung. Si Kamileung anu teu nyangka Bah Eot anu rek nubruk kana awak manehanana. Siga anu geus aya atawa geus dibejaan, awak si Kamileung harita langsung ngolebat ka gigireun Bah Eot. Sakolebat leungeun si Kamileung harita rek nepak kana pundukna Bah Eot. Tapi orok kaya Bah Eot oge jago anu lain sakatiga. Bah sebutkeun guru manehanana. Sakolebat harita Bah Eot ngareundeuk ngawakna. Plos, seranganana harita ngeplos. Kurang ajar sia. Dua murid atanapi murid jeung guru harita galungan. Muantukna Bah Eot pok ngomong, "Meugeus sia. Montong hayang daun jeung aing deuleu. Ayeuna gunakeun sia. Asup kana jero leuwih, bro." Ieu na bah. Si Kamileung harita ngareret kana leuwih. Si Kamileung ngadeuketan kana bibir guha atrapi bibir leuwih. Kan gajleng harita si Kamileung ngagajleng. Terus asup kana jero leuwih. Sedengkeun Bah Eot harita nangtung mancu dina tangtunganan neuteup seukeut kana jero leuwih. 1 menit, 2 menit, 3 menit. Nepikakeun saterusna. Bila nakranan, Bah Eot nangtung kurang leuwih aya kana setengah jamna. Mantukna gek Bah Eot harita diuk dina batu anu mencugug. Panonna neutup seukeut kana leuwih. Si Kamileung anu memang can keluar keneh wae. Sedengkeun si Kamileung barang terus asup kana leuwih. Aneh keur si Kamileung. Sebab biasana manehanana 3 menit 2 menit oge 1 menit weh. Geus eungap kakarbekan kudu naik di kaluhur. Tapi ayeuna si Kamileung anu teu karasa eungap, teu karasa naon. Asana teh engapan biasa weh. Aneh. Nah, uing jadi teu ngap kieu ya. Cek si Kamileung harita katingali lauk anu tinggareboy. Memang lauk laleutik tina leuwih teh tinu leutik nepi ka gede aya. Si Kamileung harita eta ngunag lauk kep. Lauk sabaraha hiji ditaewa ku si Kamileung tapi dilepaskeun deui. Aneh kunaon lauk oge asa gampang nah leungeun aing nu gancang eta memang lauk anu bodoh ieu teh. Cek si Kamileung harita bari nangtung dina jero cai bari teuleum. Sanggeus kitu si Kamileung ngagunakeun silatna anu sok biasa digunakeun ku manehanana atanapi sok biasa latihan jeung Bah Eot. Set. Si Kamileung harita ngadorongkeun leungeunna. Aneh. Barang harita ngadorongkeun leungeunna cai pir ibarat nyuruk naik ka luhur. Si Kamileung nyarengeh. Saterusna metakeun jurus-jurusna. Cai nepikakeun ngamancawura ka luhur, katingali ku Bah Eot anu nyengir. Tetela. Teu salah aing mere elmu ka si Kamileung. Teu salah aing teh nurunkeun pangarti, diketokeun pangarti aing ka si Kamileung. Jalma nu kuat, jalma nu cerdas. Ceuk Bah Eot harita. Sanggeus kitu Bah Eot harita ngagerowan ka si Kamileung ngagunakeun aji kasaktena. Kamileung, gerak kaluar euy. Gerak hanyat euy. Ilaing geus kabuktian ngabogaan aji kasakten anu sarua jeung dewek. Samalah leuwih hebat tibatan dewek euy. Si Kamileung barang ngadenge omongan Bah Eot kawas kitu. Notolkeun inung sukuna tapi lain kana leutak. Dina
leuwih dir ibarat eta leuwih teh naon anu dik dikahayangkeun ku si Kapileung dir ibarat batu we tegasna eta leuwih kan corelat si Kapileung harita ngajaul ka luhur kana kaluar tina cai juralit celak si Kapileung harita juralitan nu saterusna entrep dina batu anu teu jauh nyaeta jeung baheot. Si Kapileung harita mencerong ka baheot. Ah, kumaha wing euy? Geus encan batu itu nge, wing teu boga ilmu henteu. Kasebelan sia. Kapan ila aing kesorangan geus nyoba dina jero cai deulun. Katempo ku aing omak-omak aya cai nepi kakeun. Wah, acida pisan hebatna euy. Sok bisi teu percaya. Pentangkeun leungeun sia. Make jurus katujuh anu ku aing deui. Bejaan ti kamari sok. Jurus katujuh nu sok dilatihkeun ku aing. Oh no iya bah. Lain kene harita si Kapileung ngaren kene ngagunakeun jurus katujuh. Jurus anu sok biasa digunakeun ku manehanana. Jurus ampuh mangrupakeun ilmu buhun atanapi jurus-jurus buhun. Nu langka jalma model si Kapileung atawa murid-murid anu ngagunakeun jurus-jurus kawas kitu memang eueuh. Lantaran eta jurus teh kurduaan anu boga. Hiji nyaetana baheot atanapi Kisarade. Anu kaduana nyaeta guru datang tuna. Sedangkeun Kidamar encan pi kadinya. Set. Si Kapileung harita ngagunakeun jurus anu katujuh. Leungeunna anu duanana dina pelebak kemplongna. Dampa leungeunna harita didorongkeun ka hareup ditujukeun kana batu anu aya di hareupeunana. Tarik napas ilaing euy. Kieu bah. Hak. Sanggeus kitu si Kapileung ngalepaskeun dampa leungeunna harita ditujukeun kana batu. Belesap. Dir ibarat aya cahaya anu kaluar tina leungeun si Kapileung. Ngablesap nuju kana eta batu. Brak. Batu sabada harita mancabura dir ibarat beas anu dibaledog. Si Kapileung harita malohok manehna sorangan teu percaya. Sedangkeun baheot harita seuri. Kapileung sampurna euy. Ilaing ayeuna geus ngabogaan jurus-jurus ti aing. Geus ngabogaan ilmu buhun ti aing. Tapi ke bah. Ayo teh jurus naon atuh wing pan teu apa ti miti latihan jurus nu sok dilatihkeun teh jurus naon ai batur mah pan sok aya Cimande, Ciki, Cirid, segala rupa we. Kapileung ilaing anu ku dewek dibere jurus 8 jurus ngan sakitu-kituna henteu leuwih henteu kurang kur 8 jurus intina tina jurus tapak dewa nu ku ilaing ti heula diajarkeun ku dewek dilatih ku dewek sapopoe teh ti jurus kahiji nepi ka jurus 8 teh ngaranna jurus tapak dewa. Jurus tapak dewa. Bener. Tah anu dibikeun ku ilaing teh mangrupakeun ilmu pamungkas ti dewek sagala rupa geus nyampak di dinya. Eta ajiana nu disebutkeun aji tapak dewa. Di jurus kahiji, jurus kadua, jurus nepi ka 8. Asah terus ku ilaing, engke ilaing lamun geus seukeut ngasahna bakal nambahan sorangan eta jurus-jurus anu ku dewek dibikeun ka ilaing. Ayeuna ilaing anu geus ngabogaan ilmu tapak dewa, sanajan ilmu ilaing sarua jeung ilmu dewek tapi kamampuan ilaing leuwih hebat tibatan dewek. Lain kadah dewek kolot. Tapi kayeungna tina hate ilaing anu hayang ngabogaan aji kasakten memang saluyu jeung naon anu dibikeun ku dewek euy. Sabab tapak dewa dina diajarkeunana moal mempan ka jalma nu asal-asalan. Oh,
Gitu. Jadi ayeuna teh wing teh geus boga ajian tapak dewa. Bener. Tapi omat kamileung ulah nemongkeun ka batur yen ilaing boga ilmu anu hade kudu tetep tungkul ulah dangah beuki hebat ilaing kudu beuki kawas pare euy beuki eusi ilaing kudu leuwih ngahargaan ka jelema kudu tungkul ulah nemongkeun yeuh aing uyah kidul sabab ilmu kumaha nu bawana kahebatan ilmu moal aya hartina lamun dibawa ku jalma anu memang sarakah akhirna bakal tumiba deui balik deui jalma nu sarakah eta bakal dihakan ku ilmuna sorangan beda jeung jalma anu memang kabatur ngahargaan bageur daek tulung timulungan ku ilmuna dina waktu nu bakal datang justru bakal kapanggih kamanfaatanana ilmu kaharti ku laing Kaharti kaci dabah euy. ayeuna dewek geus teu ngaboga-boga ka ilaing gal ilaing arek ka kidul ilaing arek kawetan ilaing arek ka mana wae nu penting papatah dewek omat eta ilmu ulah digunakeun kana kagorengan sakali ilaing ngagunakeun ilmu kana kagorengan saumur hirup ilaing bakal kaduhung deuleu. Oh gitu bah. Bener mantak jaga ku ilaing eta ilmu asah ku ilaing saban poe gunakeun eta ilmu kana kahadean beral geura ingit nyingkah di ieu pitempatan Abah nah make jeung ngusir kawin. lain ngusir sabab geus eueuh deui nu kudu ku dewek diturunkeun sabab dewek geus nurunkeun sakabeh ilmu panemuh jampe pamake teh ka ilaing cug gunakeun eta ilmu. Tapi wing lamun patinggalan teh lamun teu bapanggih jeung abah kan wing teh kajelasonon abah. Awal akhir ilaing bakal papanggih di jeung dewek euy. Kudu ka mana nya bah wing init mah? Kumaha ilaing? Tapi leuwih hade ilaing bebeja heula kan jadi kolot ilaing euy. Masalah maok lauk kumaha bah? Engke deui masalah maok lauk mah. Ayeuna aya nu leuwih penting deui. Keun da geus puguh ieu mah. Ilaing geus apal saha ari kidamar. Eta urusan aing ayeuna euy. Ilaing neangan urusan anu lain deui. Nyai kitu mah tuh bah geus Ayo urang mali mulang ka imah euy. Ilaing kudu mulang ka imah sabab geus sababaraha poe ilaing teu mulang. Bisi diteangan ku indung bapa ilaing. Moal bah indung bapa wing moal daek neangan ka wing. Moal daek neangan teh sateuk sia dari hatena mah anger sia teh anakna deuleun. Mantok itu. Ceuk bah eot. Ayo tuh bah. Curila. Si kamileung hari tengah curila pangheulana geus teuing ka mana ngilas. Sedengkeun bah eot anu nyerengeh ningali kalakuan si kamileung kawas kitu. Nuturkeun manehan oge tukang ngeunana. Si kamileung anu kebat langsung ka imahna, sedengkeun bah eot anu langsung mulang oge ka imah. Para mitra kaum dangu sadayana. Kacaturkeun di mana si kamileung. Cetar sih jeung Mang Dana hari teu keur ngarobrol. Kemana tuh si kamileung teh Kangnya? Ini geus 3 poe budak teh. Teuing pugugen. Neangan-neangan ka mana si kamileung teh? Budak teh gede ku gedena, leutik ku leutikna. Anger we moholang. Mangpana mah eta ku kalakuanana si kamileung teh. Ampun teuing. Teuing euy, budak teh geus gede teh kalau bagi mau jigana teh. Nya pugugen. Akang ge ngarasa bingung pugugen. Mun daekeun mah geus urang dibawa ke guru akang lah budak teh. Yakin bakal cager gitu Kang mun dibawa ka guru akang. Pandengaran aya usaha tuh. Masalah cager jeung teu namanya geus di usaha urang ka ditu ka dieu mah geus kumaha deui meureunan masih kana teh budak can cager. Ya geus bingung atuh da urang mah kudu kumaha deui atuh. Nu penting mah urang kan usaha meureunan.
Nah Nabi mah sok sieun melang teh kacerku anak buahna Juragan Damar maka dengan segitu garalakna anak rahanan. Mang Dana hari terepeh pemajikan anak cetar sih tengah iya we ngeceblek ngomong maklum da awewe mameureun kajian hade goreng oge anak burung palung oge anger angger kitu harita kadengen gua gedor saha cek Mang Dana beri ngorejat Uing pak. Astagfirullahaladzim uluk salam atuh sia teh Oh katu pak. cuk buka itu Kamileung Naon mak. cetar sih harita nolong kada panto ceklek bray harita panto muka ket cenah kadenge teu panto tina awi atuh Astagfirullahaladzim di mana wae maneh teh kamileung geus tilu poe mereka kada balik kada nongol. Biasa mah terus ngurak uing mah. cuk si Kamileung harita ngurak teh ngurak we hayo mana bebenangan anak ngurak teh Beak atuh da uing pan teu balik jadi di dahar we ke uing gitu. cuk si Kamileung harita langsung indit ka dapur kungklang cingkleung ret kana sangu ret oge kana burayak Naon kamileung? Ieu teh pais burayak. Heeh di sawah tadi. si Kamileung sanggeus nyaho mah eta bener burayak langsung we dieurihkeun kana piring. Mang Dana anu nempo si Kamileung anu mawa sangu ka jero anu teh ka tengah imah dahar teh bari ngadangkak we si Kamileung mah cangugur krauk kadahar cabe sarawuan hari kana piringkeun Ya Allah kamileung da harta sing bener atuh make bismillah. Ieu mah teu katerapan juri geura. Ya Allah si kamileung kunaon atuh maneh teh? Nah atuh mak tuh dahar meni diomongkeun. Nah itu dahar diomongkeun. Yang itu masalah dahar teu dahar maneh teh. Si make tata krama ieu dahar teh maneh teh urang Islam. Make bismillah ari dahar teh ieu. Atuh bismillah sing teu make jampe dahar oge. Bismillahirrahmanirrahim. Ayeuna geus beak setengahna si kakara nyebut bismillah. Mang Dana aku tiba melotot we molohok ka si Kamileung jengkel mah heueuh tapi da tiba teu loba omong Mang Dana mah si Kamileung dahar mah diceplak pangeun nikmat na keranan muh lapar mun keur si Kamileung mah Di mana tuh maneh teh kamileung? Apaan cek uing oge uing tos ngurek matuh. Eta gini ngurek-ngurek. Dahar menikot siga nu kasurupan. Pan lapar mah ngaranna ge. Emang ngurek teh meunang. Teu meunang ku sama daun nu nyarek pak. Wah kampung itu nyarek dah. Astagfirullahaladzim geus tar sih ulah diajakan ngomong jelema teu hidang kieu mah yeuh budak teh deui Bapak nu teu hidang make jeung nyebutkeun si emak teh udah make naon teh teu nyarek. Daun nu nyarek ngurek mah. cetar sih harita ngadu melohok Sia kamileung. Kakolot teh di mana maneh teh sabenerna? Ari emak bejaan tos ngurek. Ngurek teh ieu mun kamalinan tilu poe atuh leuheung lamun seg balik ka imah. Ieu mah kolot peni melang na keranan. Mangke marek mah balik ah. Ka mana deui maneh? Uing mah arek ngangan pengalaman mah. ek dengan pengalaman ka mana sia teh mending oge milu jeung bapak yuk Milu ka mana pak? urang kacaringin geura Rek naon kacaringin pak ek nu ngaran tangkal kai. Balegung sia kacaringin teh daerah ka kampung Caringin cek aing teh Nah kitu sing bener atuh pak. Aing ngomong teh ka kampung Caringin, lah ieu mah kacaringin. Kitu aran teh naon? Dasar si kamileung dasar ya Allah si kamileung. Nya milu ka ditu jeung bapa maneh.
Amu itu buku tujuan apa? Ya Kamileung. Bapak teh kapan nyaho boga guru. Maneh wayahna kudu guru di guru bapak. Diajar ngaji, diajar sholat, diajar itu, diajar itu. Da bisa wing mah. Bisa kumaha mun nya ge bisa meureun katempo sholatna. Pak. Ulah nempokeun ka wing sok maok pada wing ge bisa da wing boga guru kan pada bapak mah teu apal we guru wing saha. Memang saha kitu maneh teh Kamileung guru maneh teh? Mang Karman. Mang Karman guru ngaji kok cen pernah nanyakeun mah oge. Lain Mang Karman tukang eta. Tukang naon ngaranna teh tukang sol sepatu lain. Astagfirullahaladzim kalah kemana-mana ya budak. Geus Kamileung isukan matong loba omong jeung bapak milu. Mung Pak. Sabab wae isukan teh wing rek init. Ini teh init ka mana? Nya ngaran ari ini tuh wing terek ngalalahna apa ah. Sabab wing oge di dieu teh naon da teu guna. Maksud maneh teh kumaha Kamileung? Cek Bitarsi bari molohok. Mak. Wing teh jujur we mak. Lain wing mung. Nanti lain wing maksud arek ninggalkeun emak jeung bapak. Ampun paralun wing teh Pak, mak. Nya ge wing teh baong da wing teh kasebutkeun tara ngalawan ka emak sok. Naon anu dilawan ku wing ku emak ka emak? Siga anu tara teh wing anger we ditanggal 10 kan pedah telat we meureunan. Nya mah Kamileung nya da sakitu nama maneh tara ngalawan mah takut telat hungkul jeung tara balik. Emak teh ngaran-ngaran kolot Kamileung. Ade goreng ge maneh teh anak emak. Burung palung oge tetep we anak emak. Kemari anu neangan mata meuni melang nah kedanan ka maneh teh. Enangan naon mak? Pan maneh teh ieu. Cek Bitarsi bari urat reret ka kencak ka katusok sieun we aya cak-cak bodas anu ngadengekeun. Bitarsi ari tengah rewos. Pan kamari teh maneh teh. Ngarak laki mah ong teh saung juragan damar. Untung bapak maneh mah geus diasup-asupkeun ka suka. Jero imah mun teu memeuleuh kapanggih mun ku si pen-pen kabari teh. Akeun bae masing kapanggih oge bejakeun we anuran mah uing we kitu. Astagfirullahaladzim ya Allah. Kunaon Kamileung sia teh? Cek Bitarsi kekereket harita ngeupeulkeun peureupna gemesna karanan ka si Kamileung. Kunaon mah teh manis siga anu sieun da wing wani mak lah ka si pen-pen oge tong boro ka si pen ka si juragan damar ge wani uing mah. Ngan ayeuna mah salamet we kasebutna si juragan damar teh. Mangna salamet kunaon sia teh? Oh, pan uing rekin jadi salamet moal dipaokan we ku uing. Teh siri kesaban poe uing teh ngadar laukan seubeuh mah pokona apa? Aduh haram jadah ya budak, ampun ting. Mang Damar hari tengah, Mang Dana hari tengah leos. Geus jengkel we meureun ngadenge ngomong si Kamileung. Kieu lain kitu salah tungtung nama. Dicarekan teu mah tuh si Kamileung. Di kararangean da mah geus gede tuh bareto keleutik di kararangean, tapi dah heuh nya kitu teh we, eueuh tapakna di kararangean tempat ku gemes kitu oge. Bari jeung dicarekan ku pamajikanana. Dateng teuingeun cenah anak sorangan make jeung di kararangean. Ada bakat ku gemes dicare kalah nongengan paran. Kitu kira teh aduh ampun Kamileung. Mak, nahan Kamileung? Uing mah minta doana hungkul we ti mah teh sukan uing rek init mak. Rek init ka mana maneh teh Kamileung sia teh? Yeuh rek init. Alana teh maneh teh kudu boga pangarti, kudu boga naon? Masalah pangarti mah bisa diteangan mak. Ngan anu pentang uing ayeuna hayang leungan pengalaman di luar. Manya di kampung wae. Atuh nu wawuh uing mah nya ge urang kampung dieu. Nya masalahna mah manehna nu teu ngabawuhan batur. Batur mah dararapaleun ka maneh. Oh, keun bae atuh mak. Daripada wawuh jeung batur sok. Lamun aya kitu kieu teh pasti katuduh kana sorangan mah kulamat-kelemet. Maokna naon ge ka juragan damar. Eueuh anu nyahon pan mak. Cetar si jep ka jempe. Hese ek ngomong kumaha ge mah asup ka si Kamileung. Mak, Nahan Kamileung?
uing teh boga salin mah nya. Emang mana yang buka salin atuh kur baju hiji na we itu tuh pergi ke masjid teh ya dibawa. Mana lagi yuk mana teh kemana tuh sebenarnya? Apaanan uing geus ngomong mah uing teh rek ngalalana. Pan ari ngalalana matinya uing tujuan teh ka mana meureun mah. Ya Allah, teuing Kamilun. Mun emak boga dua we model kawas maneh teuing keringan ngalang layung beureun mak. Anakku naon mak? Lain kunaon sia kasebelan. Isok naon teh. Mang Dana datang dari ti luar. Kamileung, Naon pak? waya kumaha maneh isukan indit. Moal yakin mau ambil ke bapak? Moal. Red Mang Dana hari tengah ngaret kanu jadi pemajikanna ke Citarsi nu keur malohok we. Bari nage uing mah mau ambil kasasa uing marek ini tuh sorangan ah. Kamileung, dengekeun bapak. Maneh ini di ieu pitempatan. Percuma Kamileung aya teu boga pangarti mah. Sabab di luar di ditu teh di luar kampung ieu loba jawara ayeuna teh. Lamarek teh sieun. Naon mah jeung sieun pak? Eta boga salah bari nage. Lain ku masalah boga salah teh boga salah Kamileung. Dengekeun bapak. Bapak ge jawara. Oh nya bapak ge jawara ngan teu mung mati anti bapak teh goreng jurusna puguh. Ditarsi hari teh langsung seuri. Kunaon teh sata sieu make jeung seuri? Nak sorangan mengaledek kana jurus bapak cenah. Yakeun bae atuh sia Kamileung. Tapi aing mah sanajan kumaha ge dihurup ku 10 urang oge sanggup keneh deun. Tapi lain ku masalah di hurufna pak. Cek guru abi oge kenal boga ilmu lamun teu digunakeun. Boga ilmu teh pake tulung-tinulungan cenah cek guru abi oge pak. Memang asa sia teh guru maneh. Rahasia apa mah jeung kudu hayang apa sagala rupa. Ye. Cek si Kamileung harita. Mang Dana neuteup kana jadi pemajikanana. Heran ku si Kamileung. Ku bisa wae ku aya wae jawabanana. Nya geus Kamileung. Lamun maneh arek init mah isukan. Mun nya mah ngomong mah milu ka bapak. Munggu guru di guru bapak. Mung pamoal. Nya geus. Bapak teu bisa kumaha deui. Sanajan karunya ka maneh. Sanajan melang ka maneh. Bapak mama buru ngajurungkeun bari ngadoakeun. Da yakin sing beri ulah-ulah oge maneh bakal init sorangan ngareles. Keun bae Tarsi. Yang geus suatu Kamilun harek init mah. Omat maneh teh ieu di luaran di jalan teh ulah bepulang paling ieu. Moal da uing malen tukang maok. Lain tukang maok sia teh. Segala nu juragan damar beak ku maneh kabeh, cau cenah dibabad kabeh. Bapak apal ngan? Ya aing mah apal wae sia teh. Saha deui anu kalakuan kawas kitu leuwih ti sia mah? Atukeun bae padu di juragan damar ieu. Keun bae mah keun bae tapi sia mun kacerak bakal bubuk sia teh. Moal teu ketika ranginang deulun. Hayang nyaho we. Lamun nya teh masih pen-pen jeung si Bahrum aing mah ngaroyok. Kabeh ku aing anak buahna oge di pengkoran. Astagfirullahaladzim. Geus palah ulah diobat yang ngajak ngomong sih Kamilun mah. Ieu kudu sare Kamilun. Maduh tuluy teh. Dasar si kasebelan caram jadah dasar. Bangsat sia. Itu molor ka itu. Cik Mang Dana harita beri pulungas palengos lantaran padut si Kamileung jelas bauna keranan. Sanggeus tuluy si Kamileung ka jero kamar. Cetar si harita nahan pisirieun. Ya Allah, boga anak teh gitu-gitu tinggal pana. Haram jadah si Kamileung aduh. Pake jeung medut segala rupa bangsat budak teh. Ampun teuing. Geus pasti nurunkan jadi bapak meureunna da ka ieu ngapir aku teuing nu sakitu bager kawas kieu teh. Wah. Bager-bager naon. Bager teh ayeuna baheula mapan meureun kawas kitu we moal jauh.
Nyoba lah tapi mun segitu pageurna apa sorangan akang bikang gundag-gundag. Akang maneh sorangan bika ngintip-ngintip batur keur gawe oge baheula. Henteu oge. Nya pugen cep duana jara rempe sanggeus disalahkeun waktu anu beuki nyerelek ka peuting kacaturkeun isuk-isukna si Kamileung anu geus siap teu moal naon-naon memang teu boga naon aya ge baju koko we pergi ka masjid si Kamileung anu pamitan kanu jadi indung jeung bapakna beueuh rasa kasedih beueuh rasa kahaliwang naon ngaleos we init ngingking inung bapakna harita komot cetar sih mah satu kangen si Kamileung mah ceurik hareupeun teu sote da itu kangen mengaran inung tetep we si Kamileung teh anak tadi ga disebutkeun burung palung oge tetep anak ku batur dihina ku batur dikitu ge tetep anak sanajan bangsat alah kumaha ge model si Kamileung mangdana anu diuk dina nyarane kana panto harita pok ngomong kana jadi pamajikan mah geus tong dipikiran mudah-mudahan we si Kamileung teh jadi jelema bapak yakin memang si Kamileung teh boga pangarti memangna Memang bapaknya di mana? bapak teh tukang silat ahli bela diri boga kasohor jawara tangtu apal kana gerakan si Kamileung bapak yakin si Kamileung lain budak sambarangan si Kamileung bisa ngajaga diri pasti dititah kudu jadi guruna ngalalana Tapi cek bapak kira-kira saha tuh guruna? nya bapak ge teu apal ngan lamun ningali rinat na si Kamileung anu seukeut leungeuna dina gerakan anu gancang si Kamileung teh jelas lain jalma sambarangan nutang tuna teueuh jawara nutang tuna si Kamileung teh diwarisan ilmu buhun anu hebat sabab bapak apal hawa tina awak si Kamileung anu ngabogaan tanaga curug nu kecil pisan hebatna ngan bapak teh aya ngomong ka si Kamileung bisa somong Dengan matinya honingan. moal nyaho bikang mah cicing weh ngan bapak nu apal Nih, yang geus lah bapak ka sawah yeuh cik Mang Dana anu geus make rebing harita regot meakeun cai kopina balik banyak kumaha bapak nangke. biasa we Lain masalahna abing teh rek kasawa bari mau badahareun. mau sanggup we dah jeung sama penting nama keun lalab-lalaban mah di sawah urang belum lauk we di sawah dah loba saur lauk ge di sawah mah Nya tuh gitu mah. sanggeus puguh kitu Mang Dana harita ngaleos kacaturkeun si Kamileung harita nu leumpang sanggeus ngareret kakak ka imahna katingali usaha dirinya ngan blesat harita si Kamileung ngeblesat ngagunakeun aji kidang kancana si Kamileung ninggalkeun kampung manehanana tempat kelahiranna si Kamileung harita arek ngalalana mimiti kaluar ti kampung sanggeus cukup jauh setengah poe si Kamileung harita cucoreatan euing geus nepi ka mana si Kamileung harita reg eureun nangtung dina hiji tempat urat tereret ka kenca ka katuhu si Kamileung ningali tangkal kiara mun digedena keranan katingali aya orai dina tangkal kiara teh nu keur molor jiga nama eta orai teh Ngeunah sia molor dina tangkal kiara aing ge hayang nyeuhan dina tangkal kiara sia sia mah nyingkar itu. curilat harita si Kamileung harita ngacurilat naik ke tangkal kiara orai anu keur molor harita digebeg-gebeg we ku si Kamileung atuh orai teh ngalangeor sieun langsung ngakorobas luncat ka handap kana leuweung anu lainna deui si Kamileung ngabarakatakan we dina tangkal kiara memang heueuh si Kamileung mana bandelna memang kitu wah rupa-rupa we tingkah si Kamileung sanggeus kitu si Kamileung harita langsung ucang-ucangan di dadahan barang keur kitu katingali ku si Kamileung aya jalma nu datang ka dinya eta jalma teh tiluan nu saurang make dukui totop nanti make totopong atanapi beno sedangkeun anu duaan deui mah henteu ngan huduna bararotak we duanana bari
jeung make lalekmu. Kadenge eta tilu jalma teh ngomong. Kajadian tadi peuting kacida pisan matak pikasieun euy. Pikasieun kumaha teh? Manya sia teh neuleu. Jawara anu mawa pedang nu kacida pisan gagah tur saktina anu ngaran si Konang cenah. Si Konang? Nya. Anu ngaran si Konang. Si Konang teh mangrupakeun jawara anu ayeuna keur kakoncara ka mana-mana we. Loba jawara anu tiwas dina leungeun si Konang. Dina pedangna si Konang anu memang hebat. Kumaha lamun urang papangihnya ayeuna jeung si Konang? Sabisa-bisa ulah nepi ka kapanggih jeung si Konang. Sabab aing sorangan centang tu mampu ngelawanan aji pagaate anu dipimboga ku si Konang. Apaanan abah teh boga ilmu-ilmu buhun cenah. Aing memang boga ilmu buhun, tapi aing can yakin lamun kudu bisa mampu ngelekeun si Konang. Aing mah jujur ti ayeuna keneh. Sabab si Konang ilmu silatna hebat, ilmu pedangna oge anu memang teu bisa dituturkeun ku panon cenah euy. Ceuk nu ngomong mah. Kawas kajadian kamari jawara anu kacida pisan hebatna perlaya dina pedangna si Konang. Mantak ngeri, mantak sieun empona oge. Di luhur sapat nepi ka handap. Coba bayangkeun kumaneh. Bener sieun we yeuh ampun. Lain eta si Konang sakola hebatnya geus teu katempo deui tingkah mana teh jelema. Aing oge teu ngarti. Si Konang ngabogaan ilmu naon sehingga jawara-jawara nu metu ka ngaran si Konang. Jawara ti tatar wetan anu memang hebat euy. Nepi ka ayeuna can aya nu mampu hiji oge para jawara anu bisa mampu ngelehkeun si Konang. Dina ayeuna si Konang kasebutkeun jalma anu anyar pinanggih dina kajawaraan. Awakna anu leutik, ngora, tapi memang edas boga kemampuan anu luar biasa euy. Ilmu pedangna anu can bisa dipapakan kudu jalma-jalma jawara-jawara anu lain. Si Kamileung anu ngadengekeun harita celinar bing. Saha cenah si Konang teh yo. Si Konang teh saha kira-kiranya? Aing hayang apal kangaran si Konang teh kawas kumaha tah? Si Kamileung harita langsung keleuweung nyanyi. Buah kiara. Cah anu nyanyi teh euy. Make jeung sora monyet kacagek sagala rupa. Sade teh. Ceuk nu tiluan harita bari ngaringeun. Uing nu nyanyi mah. Ret sararea ngareretkeun hiji tangkal. Anu mana tangkal teh aya di hareupeunana. Sararea tangah katingali aya jalma nu keur ucang-ucangan we bari nyarane kana tangkal. Dina luhur dahan, dina luhur tangkal nya diuk dina dahan. Bunga, buah naon? Buah naon sia. Saha sia teh? Uing. Oh sia sa. Bangsat sia. Kejung meguk segala rupa. Asup angin uing teh. Turun sia. Moik naon atuh rek mere dahar uing teh can kebenaran can dahar eta naon anu di bawa euy. Wah kurang ajar sia. Saha sia teh? Curila. Eta jalma ngacurilat kadeuketan kana tangkal kiara. Turun sia. Lamun teu turun ku aing dibaledog deun. Nya sok we ari keuna mah dibaledog. Si Kamileung harita syukuran nu keur nyangunyar teh taekeun kana dahan. Nu saterusna nyarane deui kana tangkal. Bari leungeun kenca katuhuna si Dakep.
mani genahna keranan jiga nate tupugo jalma nu tiluan lieur ibarat asa dihina we taku jalma nu eta dina tangkal kurang ajar sia eta jalma kuralang kuriling dengan pamaledog gep aya batu saya dipeureub harita turun sia lamun teu turun ku aing di baledog si Kamileung harita sabado amat ek di baledog ge genteu ge cenah kadenge deui sor medut na si Kamileung atuh puguh we nu tiluan harita amarahna keranan ngan beluar eta batu langsung ngebluar di baledogkeun kana awak si Kamileung mun kena tegas pasti donglak atawa cengklak huluna si Kamileung anu geus ngabogaan aji tabak dewa sakolebat eta batu kayan dina masih kena nangkep harigu leungeun anu belah katuhuna nyekat newak eta batu rakak eta batu langsung ditewak nu saterusna dikeupeuh bubuk dir ibarat tipung geus kitu eta batu teh dialungkeun deui ka jalma-jalma nu aya di handap tiluan atuh puguh we nu tiluan harita ngarasa kaget ting raret jeung babaturanana saumur-umur kekara ningali jalma nu mampu ngarios batu atau napi ngabubuhkeun batu dina leungeunna barijeng ku leungeun sabeula tete lah ieu manusia teh lain manusia sambarangan lain jawara sambarangan euy sabab geus katingali ku rieusanana ieu Andika teh saha euy make jeung pamer-pamer haleupeun aing sagala rupa ngarius batu dina leungeun sagala Nah make jeung kudu hayang apa ngaran kasep bangsat sia turun sia mung ek sarewing mah cek si Kamileung sedengkeun anu tiluan beki amarah wae sabab si Kamileung dianggapna geus ngahina ka manehanana kan corelat anu duaan hari tengah corelat awakna buru-buru naik kana tangkal ngaran-ngaran naik jawara tangtuna lain naik kos jelema urang ngengsolot lain ulumpat oge manehna geus nepi di kana tangkal tapi barang nepi kana luhur tangkal aneh